Pasal mertelakeun haid jeung nifas. Ari qadar haid anu pangsaeutikna qadar sapoe sapeuting kaluarna. Ari golibna genep atawa 7 najan kaluarna getih henteu puguh 15 dinten zaman pangseueurna najan sajam unggal dinten kaluarna. Suci antara dua haid saeutikna 15 dinten sinareng wengina. Ari 23 atanapi 24 golibna di istri. Ari seueurna suci teu dianggeran sok aya istri saumur teu kotoran. Lamun datang hadas sanggeus manjing waktu anu mahi keur salat nu boga waktu. Halna tacan salat dina waktu eta maka wajib qada salat nu harita. Lamun leungit mani maka wajib mandi najan tacan tepi kana golib suci. Lamun waktu aya keneh terus salat, mun teu aya terus qada kadelepat. Najan eta waktu salat ngan sakadar zaman takbiratul ihram teu ditilar. Sarta wajib qada anu samemehna salat waktu anu meunang di jamakna. Kaya suci waktu isya sareng asar maka wajib qada magrib sareng zuhur. Ari salian ti eta kaya suci waktu subuh qada subuh bae hiji. Ari saeutikna qadar zaman nifas eta sakecretan getih henteu teras. Ari golib nifas 40 dinten pangseueurna zaman 60 dinten.